urang deui dina acara Dongeng Sunda. Dinten ieu Mang Giok baris medar hiji lalakon anu judulna Putra Kalana. Bareng jeung Erwata anu ngageblag nangkarak ka tembok deep sarta ogre bulia bencelik bari mungkup dada kenca anu laran ku getih. Diangkat dina novel sila karya Cinyu Sabta Humarurung bari jari jegan. Ayeuna ku Mang Giok bade dipedar dina acara Dongeng Sunda. Ya udah kidampah harita kaget ngan sakira teh taluncat ninggalkeun dua lawana. Ijan jeung Badrun teu udag malah atoh bae nu aya sabab kieu tadi ge sabarana mah geus teu untupan meunang ngalawan dongeng Putra Kalana teh mangrupikeun hiji dongeng dunya pasilatan atawa au-au. Kumaha jejer ieu carios Putra Kalana teh sumangga tiasa di Bandungan dina acara Dongeng Sunda Mang Giok. Gila, like, komen, sarang subscribe-na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra pangdeui dina acara nu maneh nyata Dongeng Sunda garapana Mang Giok. Dinten ieu Mang Giok bade nderaskeun hanca garapana anu katunda waktos dinten kamari. Carios anu kapihatun nyata Putra Kalana iasana Mang Giok ku anjeun. Karaos mitranya parantos tujikeun ka seri ka-8 nanti. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos mitra sumangga ieu carios Putra Kalana teh urang lajengkeun deui. Peung mitra. Parantos dugikeun ka Kisujen sareng sakulawarga parantos keluar ti gerbang kadipaten mitranya. Terus anjeunna ngararep di hiji lembur. Nanging mata kaget waktos garuga sadaya pangeusi warung teh tos gempar sadayana. Parantos maraot dina kaayaan anu sami sareng korban-korban sateuacana waktos di jero kadipaten teh nya mitranya. Atuh mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos sumangga ieu carios Putra Kalana teh urang lajengkeun bae. Rungah mitra.
penasaran diguyah-guyah tapi tetela kabehana oge awak geus aroya gabe. Erwata tuluy muru tiap pangkeng tela hiji ge teh anu salamat kaasup si mamang sakulawarga anu boga warung teh. Oboh. Akhirna Erwata gura-gerok kanu jadi bapana. Aya naon er? Sadaya pangeusi di warung tos naon? Potong kisujen bari nyamar bedogna anu nanggeuh dina palang dada. Tos perlaya sadayana abah. Hah? Nu bener er, piraku maranina teh tega pisan. Ya mangga wae tinggal ku abah. Naon abahna? Isuk-isuk geus asar riweuh kieu. Nyai Haliwung haita kahudangkeun bari turun dina di pangpang sareanana. Cila kamu, sakur pangeusi warung ge binasa kabeh cenah. Baru kumaha atuh, nyelain kumaha ieu urang tingali. Akhirna Nyai Haliwung oge teu buru nguturkeun salakina. Barang srognyaan bae di patengahan jalma geus gempar. Kabehanana aya kana tujuhanana, sedang katembong nu boga warung genyang saya di lawang enggon. Ningali kayaan sarupa kitu, lain deui kaget tak kisujian sakulawarga. Maranehna bener-bener teu nyangka, saupama musuhna tuluy mudag malah nepikeun ka ngayakeun tindakan anu biadab sagala rupa. Tetela bener-bener biadab. Tega maranehna ngalakukeun hal anu sarupa kieu. Lamun kitu mah jelas abahna musuh bener-bener hayang nyangsarakeun urang sakulawarga ku cara kieu. Sabab lamun miharep jiwa urang sakulawarga tangtung lakukeun tadi penting keneh. Bener amuna, eta pamikiran teh memang bener. Ayeuna mah hayu leuwih ade urang buru-buru tinggalkeun di patempatan meungpeung urang lamur can harapalun Rajapati. Nya hayu atuh abahna. Hayu urang indit. Bawa buntelan. Mangga abah ambu. Ceuk Erwata harita bejeung gesat gesut nyokot buntelan sakalian jeung nu indung bapana. Akhirna nu tiluan rusuhan ninggalkeun eta warung. Geus aya di luareun lembur tuluy nu mampah neruskeun deui lelampahanana. Niat nu hayang meuli kuda teh teu jadi, kalah kapegat ku Rajapati manten. Jiga poe samemehna ieu kulawarga teh terus lumampah teu neulih dina naon. Pancing panon poe luhureun sirah, nu tiluan anjog ka hiji tempat. Tiluarna areun di hiji warung leutik anu kayana menceu jauh ka itu ka dieu. Kusabab geus capek jeung lapar tuluy bae nu tiluan teh arasup ka eta warung bari ngeusi beuteung. Tapi kusabab keur dikukuntit ku karisi karek setengah piring ge Erwata mah geus ditunda deui. Kudaon lain beakeun tuang teh. Abdi teu narapsu abah. Nah inget wae kana kejadian tadi. Erwata teu nembalan anggur ngalius micen beungeut nenjokeun ka jauhna. Lamun sikep hidup terus kieu mun teu cilaka ku musuh, lambat laun hidup ge bakal cilaka ku penyakit Abahna sigana share sapamikiran jeung ambu. Sapamikiran kumaha ambuna?
Nya ingat baik karena kajian tadi penting. Mangkilang aya Rajapati tapi orang sakab sare meniti berat teh kawas bangke. Nepikeun kata apa setik acan. Sabenerna nepi ka mana kehebatan ilmu Pampul Bayu milikna urang Ragabasa teh abahna. Cek Nyai Hariwung penasaran sekaligus jeri ku kehebatan menjadi lawana. Meme nimbalan Ki Sujen ngarahu heula. Geus kitu pok mana nimbalan. Cek beja. Ilmu Pampul Bayu mangrupa ilmu jarak jauh mengandung unsur angin. Hebatna ieu ilmu teu ngaluarkeun sora sanajan saeutik. Pon kitu deui anu kabeunanganna bakal binasa bari teu nyuara saeutik acan. Butuh sabaraha puluh tahun pikeun mana ieu ilmu abahna. Anu ngabogaan utek encer butuh waktu 30 tahunan. Tapi lamun utekna biasa-biasa wae butuh waktu anu lana kira-kira 50 tahunan. Nepikeun ka titik kesampurnaan. Ambo teu nyangka upama padepokan Ragawasi sakitu kejam yang telengasna abahna. Jaman nu teu mais teu meuleum teu nyaho naon milu kabalerang. Abdi sumpah demi bumi jeung langit abah ambu dina hiji waktu bae Balaspati nggoning melangkeun ieu ka nyeri kadeng Erwata gegerendeng bari jeung ti praket ngeupeulkeun pereupna. Geus tunda heula eta kahayang teh. Nu penting ayeuna bisa lolos heula dina ieu perkara. Cek Ki Sujen bari nunda piring dina meja. Geus kitu gerak-gerokan boga warung. Mang sabarahaun pokna. Tapi sanggeus digura-gerok sabaraha kali tetep ngeboga warung teu nemalan. Ki Sujen jadi curiga. Hatena jol ratu ditunggulan. Atuh gentak bae asup ka jero ditulkeun ku bojona. Anabreh di jero si Mamang sing si bibi nu boga warung geus tingkal ler. Ya. Nah bisa kieu abahna. Ki Sujen teu nemal tapi gentak maina mariksa si Mamang jeung si bibi nu boga warung teh. Teteh geus eueuh napasan. Ngan karasa awakna masih harangeut keneh. Orang jadah bener-bener biadab. Ki Sujen kekerot bae jeung cengkat. Malah terus kutatang kota teh mariksaan warung sabab manehna yakin musuh tacan jauh. Jadina kayan kitu ngadadak di pakarangan hareup kadenge anu sering ngahaha. Dang pati diberi pati, dang nyawa diberi ku nyawa sia. Sanjun, cek Erwata anu memang temilu asup ka jero warung langsung ngagero. Malah kita teh bari jeung langsung ngacurelat luncat ka pelebah datangna sora. Anu teh datang tukang ngendapuran awi. Kusakali gerakeun pigerang leungeunna cahaya boras langsung ku kegelapan mawur ka pelebah musuhna. Musuh tibang seuri bari kate mengakiwar ka gigiran Erwata. Tilurun tu yang jurus landak wasik kain gampang disingkan ku jadi lawana. Anu tetela tetep lemor can kaciri ngalugas pakarana. Anu masih nyoleh gileng-gileng cangkengna. Rasakan si bangsat. Iya. Iya. Seterusnya Erwata nyacar musuh ku jurus-jurus dogna tanpa ya keraguan.
sakaya gerakeun pigerang leungeunna cahaya boras langsung ku kegelapan mawur kapal bah musuhna. Tilu runtuyan jurus landak wasik kalian gampang disingkan ku jadi lawana. Anu tetela tetep lemor can kaciring ngalugas pakarana anu masih nyole greng-grengna cangkengna. Rasakan si bangsa. Ya. Ya. Seterusnya Erwata nyacar musuh ku jurus-jurus bedogna tanpa aya keraguan. Bala gerakan dibarengan ku amarah jeung kapanasan anu kacida hebatna. Ningali kayan sambil kitu lain deui kisujian katut bojona rarewaseunana ngan basa kabireungeuh. Gerakan Erwata cukup hebat tur ngayakeun akhirna pikeun sakedapan duana ukur ningali bari taratantatan. Hatena legreg ku jurus-jurus bedog anakna anu tetela sakitu mah teu nguciwakeun maranehna sabab gerakanana nuju jeung pakem-pakem jurus anu diajarkeunana. Dan bae tetela musuh anu diserangna oge lain lawan biasa sapang-pangna eta jalma geus aya di tingkatan jago kelas 2 waleuwih. Sebab katemong inyana masih keneh lemor tacan ngeluarkeun jurus-jurus bedogna. Nah sakieu kahebatan jurus landak wasit teh kadeni musuhna ngecek bari dijolalatan ka itu kadieu nyingkahan seseukeut bedog Erwata. Ece salupa kitu lain deui eta hate Erwata panasna. Dibarengan ku ngakruok pedas 5 serangan langsung dipetahkeun pasusul-susul. Kurang ajar sia, ontong sombong setan. Ya. Kadenge si baju hejo sering haha. Ditungtungkan ku ngaluarkeun jurus angin puluh. Dak dumadak bae awak nang nyelestina paneututna Erwata sarta nyaho geus aya ginggireun Erwata. Hiu ireng ngedampal ngeurengah hiu. Bari manehna korowok setengah lagi gila. Jurus Bangpul Bayu. Jurus Bangpul Bayu. Cana naon Erwata geus keruh rebas. Wan kitu deui indung bapana sabab pikeun nyegah anu bisa. Sebab bisa dianggang tapi oge gerakan si baju ieu teh cepat kacida. Jan kitu kabileung Erwata mundur bari muterkeun bedogna rek dipake nakis. Tapi ngadadak saadaan malantring bahasa gigi bedog Erwata asih disintrek kurang meramos si baju hejo. Erwata muringis dengan ngadadak komper baal geus puguheun bedogna tepikeun ka murag teu karasa. Sameme sadar kana naon
ujungna geus didupak manten teken kacung-kacung palik asupana. Syukur Pak. Aduh. Si baju hijau sering haha. Kursa kikiuna cus-cus landak usil kasor teh. Nak ditungtungan kunangkep harigu merhatikeun erwat aek kuda. Ningali anakna teu kurang naon lain deui Kisujen atohna. Kisujen sadar pihak lawan ku ngagebrak ningsina malar mental anakna runtuh. Lejengnyaana katemong tadi basa si baju hejo ngagorowok gerakan erwata langsung ngawur bangun anu soah. Jan kitu katembok Kisujen jeung bojona geus loncatan ka hareupan erwata. Ngajaga bisi si baju hejo ngayakeun tindakan anu di luar dugaan. Tapi tetela si baju hejo anggur ngajanteng bari melong pinu ku panghinaan. Isilah salanjun. Nah bener anjeun urang ragawasi anu saraya ngahuru biru poksan kaula. Ceuk Kisujen bari melong musuhna nu tetela anyar pinanggih. Jauh jeroan hate Kisujen heran jeung kaget. Sabab tetela geuning musuh misteriusna teh masih keneh kacidang ngorana. Umurna moal kurang ti 23 nepi ka 24 tahunan. Hatena jadi sangsi, nanya ieu pamuda geus nyanggeng ilmu pamukul bayu. Sebenarnya males kaula ngajawabna, sabab sagalana geus teratur jelas. Tapi inget kedumur Andika tiluan mulai ladai nyaheug ku kaula dijawab ngaran kaula Kirentak. Nah Andika salah seorang opat murid Ki Baju Ireng nu kasor mampu merga sarawan tanpa kaluaran getih. Ngadenge jujulukna disebut eta pamuda ngan lah Kirentak teh teu bunuh siri ka alam tetela cenah ngaranna cukup kasor. Jadi benar dibahas pagi di pasawan kula teh urang ragawasi. Ceuk Kisujen kereng bari nekan geduran amarah jeron dadana. Lamun anak kaula nyeun kasalahan tug nimukeun korban jiwa di pihak ragawasi, kaula bener-bener minta dihampura. Tapi nah teu kali hiji jiwa kudu dibayar ku puluhan jiwa sadayana. Andika teu nyaho saha sabenerna nu geus dibinasakeun ku anak Andika teh Sujen. Yetang tu bae nyaho. Yetang tu bae salah saurang anak budak ragawasi lin. Duwina ti kitu deuleu. Ceuk Kirentak cenah naon paromana geus loba angker pikasieun. Deui ti kitu kumaha? Anak murid nu dibinasakeun ku anak Andika teh saya tengah putra kamoteg Ki Guru sorangan. Katlahna din sabta anu unta minglaan kaulapatan rek anjang sono kapausahaan Andika. Tapi teu nyana nu anjang malah dipapakeun ku malakal maut. Ceuk Kirentak ditungtungan ku adila kapal baer watan hangkung. Baik lain deui Kisujen ngaranjugna. Pun kitu deui nyai harinu kahatut erwata jadi jenisna. Maranina bener-bener teu nyangka utamana mah erwata. Lamun cecek kabaragajul anu songgong binasa di warung tua anak kamu Ki Baju Ireng. Guru sekaligus tatua padepokan ragawasi. Malah Kisujen mah hatena langsung ngalang bari ngupak. Adunya apa antes ndam Ki Baju saputu ge da geuning anu perlaya ku anak aing teh anak kamu mutna pisan.
kitu cekeun tesna Ki Sujen. Najan kitu minangka hiji pentolan jago kolot jawara kahot teu ieu nyutkeun kana kagagahanana. Cik pamikirna sangu geus jadi bubur mustahil bisa dibalikan deui. Hiji-hiji dajalan yang ngadu jiwa jeung eta jalma. Boga pamikiran nepi ka dinya ngadadak bae Ki Sujen sering ngahah bari jeung cumarita. Teu disangka urang-urang di kadepi dan ngabojek rendak. Ngabojek kumaha? Ceuk ki rentak paling nyurang. Dengikeun ngaran Ki Bajul Ireng geus kasohor di dunia pasiranan. Salawasna teu waleh disiplin kana sagala rupa urusanana. Sedeng jalma anu diperkasa ku si Erwata ukur pamuda purunyus baragajul anu purang ngaharian cawene. Malah ilmu silatna ge teu cetek-cetek acan, pantas kituna teh si Erwata bisa ngarubukeunana. Jadi bet asa toja iyah kitu tah jeung kayaan Ki Bajul Ireng anu sakitu hebatna. Ki rentak teu bisa ngajawab. Dajeng nyana omongan Ki Sujen keuna pisan kana mamarasna. Perlu dikanyaokeun den sat anak Ki Bajul Ireng ngan bae lain ti pamajikanana anu sah. Tapi ti hiji guni kamumetna nu paling ora. Ti leutik Den Sapta toleh di alam sagala rupa kahayangna toleh dicumponan. Teu aneh sanajan Den Sapta digembleng ilmu silat hebat tapi hasilna teu matak nyugemakeun. Sabalikna Den Sapta rada prunyus tur toro hewor teu kaok ningali nu herang-herang tawal panasaran mungkin di pondokan. Waktos na mitra tos tanya kapan kabujang net-not mitra. Jagat tu mitra dongeng Sunda anu judulna Putra Kalana teh urang cekapkeun heula didikeun ka dieu. Insyaallah ending urang lajengkeun deui dina waktos tur channel YouTube anu sami nyatana channel YouTube Manggiok sapara kanca di bumi ngaturkeun sapunyeri pegat simpai paturai patepang deui cag.